ولله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Batur maloba ngararimpi masalah haul baik. Aya nu ngimpi diajak ka langit, aya nu laporan. Aya nu ngimpi ka pangijeng Tuan Syekh, aya nu ngimpi diajak ka laut nyebrang. Haji Pendi mah diajak ka gunung naik ka juragan. Lumayan teh sakitu ge, naik ngan ragag mungsrut teh macem-macem. Aya anu ngimpi loba jasa ngimpi masyaallah kari. Deui geus kajian batur babararsi beureunan hatena bersih tina naon kiai rereged. Di antara nu ngahalangan teh 4 perkara, hiji dunia, nomor kedua makhluk, nomor ketilu nafsu, nomor keempat setan. Mun 4 perkara geus eueuh di diri urang, di hati urang bakal tetempuan beda, dedengian beda. Dunia ulah dipuatkeun ka jero hate cukup dileungeun bae dunia. Ulah diasupkeun ka jero hate. Urang boga duit 1 miliar dileungeun bae tah, ulah diasupkeun ka hate. Pan ieu mah aya mepak di hate. Bogana mah ngan 100.000, nu mepekna 1 juta di dieu. Ngeleuwihan ti kaboga. Ieu hayang itu hayang, itu rencana ieu rencana, eta nu rusakna. Ieu jadi mainan doang nu ngantak teundeunna dileungeun doang, lantaran bakal ditinggalkeun ku urang nu dibawa nu aya di hate urang. Kos gitulah carita dunia mah terus beja orang keur cicing di dunia pasti damah meureun dula deuleu dedengian aya lah dunia mah ulah diasupkeun ka jero hate bersihan hate kitu keneh makhluk ulah aya hiji be Allah. Nah sabenerna pibahaneun di diri urang aya. Sebab naon? Sebab baheula Gusti Allah anu wujud kidam bako mukhalafah lil hawadits qiyamu binafsi wa dan selanjutnya hiji tidinya qobado qobdotan min nurihi tina nur Gusti Allah dicandak dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijieunkeun lauhil mahfuz qalam dijieunkeun makhluk kabeh. Jadi urang aya nur Kangjeng Nabian. Ieu urang teh aya nur Kangjeng Nabian di diri urang. Tinggal ku urang we disingkapkeun mana si nurna. Ko teu kapanggih ieu nur aya ge tetangga urang ieu nur. Teman nur bangsa temah. Ieu nur nu aya di diri urang ko teu kapanggih ku urang. Can nyingkap kalimpudan ku nafsu kayak nur Kangjeng Nabian lamun kabuka atuh cara para wali Allah urang anu geus disingkapkeun cahaya Kangjeng Nabina atuh lamun Kangjeng Nabi adil urang pasti adil, Kangjeng Nabi jujur urang pasti jujur. Mun geus kapanggih jati diri urang nur Kangjeng Nabi nu aya di diri urang atuh meureun salatna ge ngeunaheun tahajud dah Kangjeng Nabi datang ka barengkak ku nikmat-nikmatna atuh urang ge meureunanan barengkak loba nu bengkak mah sebenarnya urut ditajong teh main bola dikrek segala komo teh nu gering mah lain eta tapi ieu ku nikmatna ibadah teu karasa tah gering muriang aya naon aya nur Kangjeng Nabi mata kurang dibacaan sholawat lah abeh kasingkap abe kasingkap kalau mudah sering baca sholawat ulah loba-loba sampai 4444 bae nyingkap ke kajian kumaha ge babudah ujian sungut urang geus teu meunang 3 poe dibawa ka usada insani kunaon yang mabok sholawat diukur bae urang gelana diukur
mampu raik sabaraha kena kasingkap nur Kangjeng Nabi kena kasingkap ayat nur Kangjeng Nabi ya lamun geus kasingkap nur Kangjeng Nabi ayat nur Kangjeng Nabi teh pan menang ti Gusti Allah atuh bakal kasingkap Gusti Allah di diri urang lamun geus kasingkap tarak kade Gusti Allah urang ngucapkeun Allahu Akbar kemahaagungan Allah teh karasa lain ka omong karasa ngaya ibadah teh supaya karasa ku urang lazat ngeunaheun cara Kangjeng Nabi teh nikmat salat eta zikir eta maca Quran boh maca boh ngadenge nikmat nu aya sebab eta teh tadi hahalang antara Kangjeng jeung Allah kitu kene para sahabat khulafaur rasyidin makomo hahalang antara dirina jeung Allah aulia Allah hahalang antara dirina jeung Allah urang mah loba jasa hahalang hese kahalang kudaekna ge geus alhamdulillah ngomongna ge geus kitu boro-boro husuk kudaekna ge lemah teh jelema kos kitu teh lemah ai nu tilok ngaji mah bener ngomong kos kitu kudaekna ge deureus kapan ai urang mah nu sok ngaji ulah kos kitu ngomongna ulah kudaekna ge deureus atuh moal maju-maju teh kos kitu moal maju-maju majukeun coba hayang nyaho coba lamun kiai tarangna hideung hayang nyaho poe dipadukeun siapa yang tarang kabeh hideung sarua aja pamer hideung nah hideungan aing jeung kiai meureun nya nama dibadug-badukeun batu kiai mah asli urut sujud aing nya mah lain keterokan kabeh pajar ahli tahajud atuh lain tidak hideung tahajud bersinar aya sinaran di wajah kadeuleu katempo ahli Allah sebab di dieu kan aya cacaan di kolbu aya syu'a nyorot ka dieu tah kajeun teuing kulitna hideung tapi aya ilahian cahaya ilahi muncar kana beungeut hideungna ge herang kadeuleu muhana negro hideung tapi herang urang putih tapi kucing sebab naon kabaca kan urang teh kredit can kabayar masyaallah dagang nu meuli anak umurna geus 35 can laku keneh bae urang boga pamajikan 2 nu kolot marah bae aduh ampun rumek tah dina wajah da karena mangkrut tapi lamun cekas baga orang ulah boga pamajikan 2 opat tapi kadang cekas mantap jasa itu boga pikiran naon bidug meureun mah jelema ieu aing mah geus boga pamajikan sok dipikiran kumanyana bae geus tah mah loswat di kos kitu mah lain mah aya cahaya ilahiyah atuh diatur moal pati-pati aing nyandung atuh lamun can bisa beuh atuh moal patika wuduk aing mun teu boga kalapa beuh pohar tah imahna tah kendaraanana tah perusahaan lamun ku pangeran dimenangkeun 10 sanggup aing mah 10 kulantaran ngan dita opat tah geus aing mah geus opat bae ngan nu hiji digonta-ganti abeh loba ieu moal aya teh jelema nu geus kitu teh boga pamajikanana mah 2 ngan nu hiji digonta-ganti anu kolotna mah teh mah kunci ulah-ulah pangbeasan tah mah weunang tah mah geus dijore dek bagus du kolot ulah sok ditinggalkeun brang-breng-brong kenah tuh geus sebab nu kolot mah kan kieu urang mah tos di mana-mana mawa seusehaneun ka nu kolot bagian ieu seuh nu kolot tah jaman baheula kuari mah leuwih parah walau nah ai diatur mah ku agama ngeunaheun hirup teh kemudian aya cahaya ilahian teh kahalangan teh nyandung urusan ada di parentah ieu usaha di parentah asal bisa bae ulah ge hubud dunya antara usaha jeung hubud dunya udah dihijikeun usaha mah usaha teh Imam Abu Bakar Siddiq usaha pak kaya tuh
pengusaha sukses itu Abu Bakar Siddiq. Moal ada sekali perang jual 1000 ontak lamun lain sugih. Atuh eta kangjeng Nabi Ibrahim teh masyaallah kasub kana ulil azmi. Atuh moal bisa nyuguhan dahar lamun teh sugih mah. Nyana mah panti surya ka Mesir teh sabaraha pos. Jelema nu dagang teh tah dijieunkeun pos-pos dahar. Di imahna nya lama ngembrak bae. Setiap aya sahabat tamu nu ka imah kudu dahar bae. Pan ari si eta mah nyana keur dahar teh aya tamu kunci. Ulah kena kadeulean. Tungtungna mah kapan ceplak ke lalaunan teu ngeunaheun ka beuteung tadi besi kadenge ku batur nu tadina teh sendok etrang teh barang eta mah eta paret merepet dur-dur pet kos kitu masyaallah embung kanyawan ku batur kanjeng Nabi Ibrahim digelar dahar bahkan jana mundahar tijeng tamu terjadinya nama tedahar pernah neangan batur dahar datang ke 60 km neangan jang batur dahar doang nggak baturan neangan 60 km kurang manu ayah gini tamelar berarti kan sugi atau masalah atau berarti sugi teh ngiriman ayah usaha ongkoh masalah nu penting ulah ayah gitu nu mantak disuguhkeun ge eueuh di hate nu mantak disuguhkeun ge eueuh di hate pan aya di hate mah jadi suguhkeun ulah yang anak ieu yang incuk ieu yang isuk atuh jang mana jang batu ieu jang anak ieu jang incuk ieu jang isuk eueuh jang batu eta ngaranna asup ka hate aya di hate mah ieu ngembrak we los aya jeung beja-bejana los asal ganti be mejana tuh ulah aya di hate urang boga mobil jelema nu butuh ieu pula deuk ngijeu mobil mereka aya naon tah pamajikan ieu hamil kana meriksa bawa aya ujang meuli bensin eueuh tah masyaallah jang dahar tah aduh geunaheun mah ayo kan geunaheun nu nginjeu mah geunaheun masyaallah Maji, boleh nginjem mobil naon? Iya pemajikan yang mules dek ngalahirkan Malaysia. Ye parang sana emang aing boga mobil menang nyokotan, nang meuli, kadenge ku jeli sia. Nang meuli atuh. Masyaallah. Atuh aya kos kitu mah kula mah ieu menak nyawa bae lain sewaeun aing mah. Ieu pemajikan kurang ngaborosot di jalan, atuh sabodo sia teh urusanna. Sia-sia nu boga gawe. Ngeborosot sia itu urusan jeung sia. Moal kebal ku galedeng jelema kos kieu. Aye. Urang tempo kahirupan para solihin, kahirupan para aulia-aulia Allah, kahirupan jelema-jelema anu geus marenang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat lah. Urang hirup di dunia ngamampir doang, mampir doang. Kok diriweuh-riweuh sih. Keur mejeuna lindek dunia di leungeun urang, wayah urang balik babalik bae. Ta urang kudu boga kasadaran na ieu urang ngaji supaya urang timbul sadar jahe orang sakedeung hirup di dunia. Can bisa urang ibadah. Loba gangguan berenang boh dahareun inumeun kitu keneh deuleu denge pergaulan urang memperbaiki besi isuk pageto dipundut ku Gusti Allah tah ieu sadar kana sadar mana anu teu sadar aki-aki ge tahun baru ka puncak eta kan teu sadar eta kos kitu ka puncak aki-aki ya Allah ya Rabbi pan geus teu normal jerona aki-aki mah dek naon tuh ka puncak sanyadani toelan ge jeung moal hudang atuh geus dek kanaonan nu ngora ge geus teu kudu tahun baruan ngadoa tahun baru balain kudu leuleumpangan kos kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang keur nyaritakeun fardu kifayah. Wa min furudil kifayati al-qiyamu bi iqamatil hujaj. Nomor kedua
al-qiyamu bihallil muskilati fid din, tepan kana ngudar kasulitan dina agama. Ieu adalah fardu kifayah. Ngaleungkeun kekeliruan persubhatan ieu termasuk fardu kifayah anu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi, di mana dipigawe ku sebagian anu sampurna ngagaweanana maka saqatal haraj anil baqi, logor dosa tina sasesana nu teu migawean, jadi teu kadosaan asal sampurna. Ya Allah ya Rabb. Nyaritakeun tentang muskilat dina agama, kesulitan. Contoh nyaritakeun penyakit hate, nyaritakeun urang ngadengekeun ngaji ngaranna. Ai ngaji mah tuh KBG babari ngalaksanakeunana hese. Batesan-batesanana jeung sabab-sababna hese luar biasa. Tah asal aya bae ge saurang me nu bisa saurang. Urang milu kanyana cukup ge sakitu. Emang ieu urang mikiran ieu ngabersihan hate emang henteu hese. Ngabersihan awak mah babari jasa ku sabu, ngabersihan mobil mah babari, ngabersihan imah babari, ngabersihan hate masya Allah hese na lain lalagaan. Urang ngawarung di dia aya deui nu ngawarung kunaon tuh jelema balanjana ka ieu bae warung urang mah sepi mulai sia alamatnya je jana ngawarung aing ngawarung kunaon eta jelema ka dinya bae mulai saminggu 2 minggu kucem banget kan ditanya teu nembal lantaran geus bubulanan mulai eueuh nyana goreng ka Jampang Surada beli anak-anakan colokan dibacaan mantra-mantra ya bawa ke ditu tenden ke di mana bae gali di hareupeun warung mah sarua jeung aya maitan jadinya saha si jelema nu hayang ka mait eueuh tuh julid dangus ngaran eta bersihan kuduna makan kieu ieu komo dulur urang mah urang ngawarung di dia ngawarung tatangga urang atau dulur urang rame nya masyaallah alhamdulillah kita dibere rame geus aing teh rame nyana atuh heulanan geus aing mah bunga nyana bisa kabeli motor bisa kabeli mobil geus salah saurang atuh ulah susah kabehan alhamdulillah kabeli bener nyana mobil masyaallah urang bersyukur ka Gusti nuhun Gusti tatangga abdi geus kabeli mobil ngomong mah babari tak kuarita laksanakeun coba ku dia wih paragsana eta onang ngawarung geus kiai jeung kiai emang kiai jeung kiai teu seri teluh masya Allah teu seri teluh sarua bae kiai partai sama kos itu nu lain partai ge sarua nah eta kadara rese sagede kiai ilmu aya dinyana atuh tetep bae hasud mah terus naik hasud bantu terus bae di kiai los da eta ngabersihan nu kos kitu kan hese tah hese ya Allah ya Allah nganyahokeun tentang zahir ilmu ai kitu mah anu dakoik teh kudu hese ieu nu babari carita tentang wudu jeung caina carita tentang syarat salat rukun salat praktek salat nah ieu ulah aya kesulitan dina masalah agama eta kos kitu ngaranna fardu kifayah lil muskilat bidin anu dakoikna ai kitu mah anu zahir mah tamakan fardu ain ieu menu lelembut muhararasena mah nah eta mah
cukup saurang bae. Engke nanya contoh tentang munakahat, ieu tentang tolakna, tentang idahna, tentang nafakahna, nu kesulit-sulit nu tentang pasahna kan teu bararisa kabeh, cukup ku saurang bae. Engke nu sejen nanya, Waalaikumsalam Kiai, kula deuk nanya aya naon? Iya tetangga kula awewe ditolak, tolakna tolak tilu. Nah ieu kumaha ieu? Jadi ditu mah tolak tilu jadi hiji. Nah, puguh si aing hitung tilu hiji apa tilu? Tilu apa hiji? Mun sia ngitung hiji, dua tilu. Tilu. Mana tuh tilu jadi hiji? Nu eta mah kula gak bingung nya teh. Tolak teh lamun tilu berarti tilu. Kok bisa jadi hiji sih? Nah, eta cenah cekna mah jadi tritunggal. Kristen teh mah tuh. Macem-macem sia. Tak cukup saurang bae tentang pasah, tentang tolak. Cukup saurang nah engke nu sejenna nanya. Lamun sama sakali nyaho doraka kabeh. Aya bae nyaho cukup asal beneran nyahona hilil muskilat fiddin. Nah, Kiai, iya kula jualan beas tapi sok dituker jeung beas deui, teu meunang, ribawi tah mah kos kitu mah. Meuli dirham ka dirham teu meunang, ribawi tah mah kos kitu mah. Nah eta teh saurang bae nu nyaho batur nanya, cukup. Tapi lamun nu nyaho kabeh doraka kabeh. Fardu kifayah. Bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadisin. Termasuk fardu kifayah nganyahokeun ilmu syara', nyahokeun ilmu tafsir, nyahokeun ilmu hadis. Eta teh ngaranna ilmu syara'. Ngaji tafsir teh tafsiranana ieu tafsiran saha? Oh, Imam Jalaluddin Jalalain. Ai di urang mah pan Jalalain teh sok diganti jalan lain. Wah, mengkol si jalan lain mah. Aya kitab Jalalain. Ieu tafsir saya Qurtubi, ieu tafsir saya ieu tafsir Ahkam, ieu tafsir saya Fakhrul Razi, ieu tafsir sa dan lain sebagainya kudu nyaho. Engke aya mustalahat-mustalahatna, mustalahat tafsir, istilah-istilahna. Kitu keneh hadis. Ieu teh hadis teh aya hadis sahih, aya hadis dhaif, aya hadis mudhal, aya hadis mu'an'an, aya hadis dan lainnya sebagainya. Aya mustalahat hadis teh kadarna, ieu hadis teh hadis sahih kasahihanana min jihatil matni, min jihatir rawi. Sanad-sanadna ta eta kudu nyaho kos kitu pan urang mah padu ngahadis bae. Asal ngahadis bae mun ditanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tanya aya teh hadis teh sahih apa dhaif? Sahih teh min jihatil naon? Coba riwayat teh saha? Panteu nyaho ieu mah urang mah asal ngahadis bae di panggung nu penting mah heureun amplop. Wala sok neuleuh ka dieu teh sia ka ditu bae. Biasa bae. Kadi izin rasa pan urang. Hadis teh kudu nyaho hadis saha? Madak ahli hadis bakal nyaho. Nya teh anu golen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah sabaraha eta teh sanadna tah hadis itu. Ieu teh apa Bukhari, apakah Muslim, apa Imam Tirmizi, ieu teh apa Sunan Abi Daud. Nah, apa Sunan Nasa'i. Nah eta teh kudu ngaho urang mustalahat hadis. Masyaallah. Nu mantak paling lemah ya cek ahli hadis ya. Untuk di Jawa Barat untuk di Jawa Barat paling lemah Jawa Barat. Kuari kan dibagi dua Banten. Tentang ilmu hadis paling lemah Jawa Barat di Bandung, kuari mah bagi dua Banten. Nu maher nu mantak teu bisa ditarungkeun di bahsul masail teh anu tarung Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Sulawesi, Aceh. Da ieu nu bisa tarung di bahsul masail we heulanan di NU. Batur coba saha nu muncul coba Jawa Barat. Saha nu muncul komo Banten mah. Nu melu urang Banten mah. Urang Banten mah asal ngahadis bae, enggas. Selamat saja. Enggas pakai ngahadis teh pakai nangan duit. Lain hahaha.
yes. Nah, ya Allah ya Rabb. Kan aya daftaran ieu teh di kuari aya daftaran ulah pajar teh kos toriko pek bae dekat ku toriko teh aya daftaran mah dijang naon an masalah teh didaftar ge aya daftaran formil TNU aya daftaran khusus di luar eta aya daftaran geus kajahoan bakal kajahoan di toriko teh bakal kajahoan kelas dunia bakal nganyahokeun di toriko teh aya sanad. Nah, eta keur carita toriko, carita hadis. Apakah ieu boga ijazah kosong apa ijazah amah? Kajahoan ijazah kosongna meunang ti saha? Ieu teh mun urang ngaji Bukhari sanadna meunang ti saha? Ti anu. Oh, ti anu mah berarti ka anu bener. Ieu menang ijazah mun ijazah kosong ijazah amah onam ijazah amah ge aya ta itu lemah ieu Jawa Barat teh lemah terutama ka dieu Banten sangat lemah eueuh daftaran anu boga ijazah kosong kumaha tuh coba deuk kumaha ta ieu sedengkeun di dieu kudu nganyahokeun bi ulum syar'i ka tafsirin wa haditsin saurang bae sabaraha ieu teh ukuranana sakabupaten Masafatil Qasri teh 80 kilo atau gitu 100 kilo di orang mas 80 kilo berarti sak antar kabupaten di Kabupaten Tangerang aya nu bisa hiji nu maher tentang tafsir jeung hadis hafal kana mustalahatna nah cukup nu sejen nanya ka dinya sak kabupaten hiji geus cukup kuari mah sebenarnya mah lain sakabupaten kudu sakecamatan hiji lantaran iki wong geus saketemen wih saketemen wih wong sedesa iki aja we us 18.000 ge iki apa iki ini apa iki Sukamantri wis 18.000 iku kono mah apa maning geus akeh temen ijang nanya dek ka mana sakabupaten loba teh sakecamatan teh geus kudu aya nu maher saurang eueuh doraka kabehan sabelah raja nu nyaho ka ilmu tafsir jeung ilmu hadis nah sabelah raja doraka kabeh masyaallah kali sapasar kemis nu bisa hiji-hiji aja doraka kabeh sa SPT nu bisa SPT daun sepatan nu bisa tuh doraka kabeh masyaallah iya bi ulum syar'i tafsiri dua hadis termasuk ilmu alat nu bisa ngaji ilmu nahu saurang sakaupaten saurang aja neraka tuh kabeh nu bisa ilmu nasrif ilmu tasrif saurang sakabupaten nu bisa atuh doraka kabeh tarolah ilmu tasrif ilmu nahu ilmu bilagah loba teh mah geus diararaji bahkan maher sebenarnya di Indonesia ya tentang ilmu alat malahir sebenarnya sangat bisa diabenkeun ngan urang mah ieu di urang ieu bahasa nu lemah sebab setelah diteliti atuh moal aya nu ngaleuwihan urusan bilagah mati Johar Maktun eje kudu juman moal aya sadia eta sedangkan di urang mah teh Johar Maktun teh di urang Johar Maktun kudu juman pake lalap ku santri mah teh pake lalagaan teh ku suka pake lalagaan di paroho deui pake lalagaan nah komo di wetan mah Cianjur Sukabumi Tasik Garut reung nyaritakeun kudu juman da lah teh tuh kitab anakna teh babosna dah di luar negeri eta teh geus carang diaji kudu juman paling banter Johar Maktun di urang mah kudu juman jeung sarah-sarahna jeung sarah-sarahna ge diaji hebat sebenarnya di urang loba kiai bilagah teh loba geus eta urusan teh geus loba bae teh komo tasrifan mah geus loba jasa nah nu langka ieu Jawa Barat kemudian termasuk Banten ieu mendalami ilmu hadis
mendalami ilmu hadis rada langka. Nah, biasa urang doraka kabehan wa bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadis wal furu' bihaitsu yasuhul qada jing ilmu furu'il fiqhiyah az-zaidah ala ma la budda minhu ilmu furu' ilmu cabang-cabang bangsa fikih anu ngaleuwihan kana anu kamistianana di luar eta sehingga patut jangan hukuman ieu pihakimeun bijaksana anu nyana geus menguasai hukum tarolah fathul muin teh geus diheum-heum bujan nanya naon bae ndanya naon bae geus moal diengkekeun deui sapira pikir sebenarnya ngan kabagi opat doang pikir mah hiji ubudiyah nomor ka dia muamalah nomor ka tiluna munakat nomor ka opat jinayat gan sakitu sebenarnya mah ilmu pikir mah ngan opat rupa ubudiyah peribadahan naon muamalah bangsa permuamalahan jual beli gade menggade dan lain-lain sebagai eta muamalah nomor katilu munakahat pertikahan nomor kaopat mah eta jinayat sakitu doang pikir malah sapira opat rupa barang dibaca teh ubudiyah ge horegan angel jeung huese kayak hawan angel jeung hesena atuh majmu bae datang ka 20 jilid bacaan ku sia boro-boro 20 jilid kudu maca sapinah ge leutik jasa ka dieu asal menang salemes sabaris dah haju aya bae kos aya obat tiduran bae teh sieun kitabnya kos aya obat tidur asal dibaca bae urang haji bae boro-boro maca ngadengekeun ge sarua mantap cenah kiai kudu ngamalum ka kula keur ngaji kula mah ngopi ngarokok ye kudu meres ya kai atuh sia nyayomkeun teh mah kos kitu mah geus kiai mah kiai ngacoplak aing ngarokok tolong teh coba eta teh jelema anu ngarokok jeung ngopi nyayomkeun kiai teh sebenarnya mah kos doraka sia aduh asa ditabur-taburkeun teh kopi teh kabeuteung tapi nayal qur'i bihaitsu yasduhul qada eta kudu sakabupaten saurang anu siap jadi hakim kudu aya sakabupaten saurang siap nyananang tangan dari berbagai permasalahan siap ditanya urusan ubudiyah dek hayang nyaritakeun urusan muamalah dek nanya pelemah mana urusan jual beli urusan gade menggade urusan gitu sagala naon gitu ngaranna urusan persawahan pertanian eta ngaranna muamalah sok dek nanya pelemah mana eta ngaranna muamalah kemudian urusan pertikahan mimiti nikahna syarat-syaratna rukun-rukunna kemudian pasah-pasahna tolak-tolakna dan lain sebagainya ayo dek datang ka meuna nya urusan waris-warisanana ayo dek nanya kumaha urusan jinayatna nah kudu aya saurang nu maher jang tanyaeun batur teu kudu kabehan teu kudu kabehan fardu kifayah aya saurang anu mampu nu sejen nu teu becus teu kadorakaan jadi berarti kan ngeunahkeun ente ngeunahkeun eta jadi jelema bodoh teh ya jadi jelema bodoh eta teh kasapatan kudu pinter lantaran aya saurang mah nu maher ilmu fikihna ieu nu bodoh teu kadorakaan lamun nu bisa kabeh doraka kabehan anu matak nu bodoh teh sabenerna mah kudu dararata ka kiai mawa jeruk ku siapa pajar hayang aing jerukan teu hayang mah teu beugeng mah anu haseum mah lah dia ngomong doang mere tilok nah eta mah assalamualaikum salam enak deh aduh kula mah geus alhamdulillah ngadenge pengajian kula mah bodoh cacak-cacak eueuh kiai anu pinter meureun kula doraka kulantaran aya kiai anu pinter kula ieu alhamdulillah jasa jadi kabawa teu doraka mangga kula mamawa ieu jeruk ieu apel dan kieu alhamdulillah kula tah di mana sia geus beres ngobrol ieu kula dek nanya kiai nanya naon ieu kula nanya ieu jual beli masalahna naon ieu kula jual beli saju ieu jual belina kula teh henteu pake tarima meuli tarima ngajual teh kumaha ji nyaho nya ji
lain mantak mere jeruk ke kakek percaya kiai teh bisa iki batu pada bae ge weh iki mangan sorban bae mah kiai bolon wis jeruk merene maning dah siap sudah dah pinter dah kiai weh ditanya teu bisa orangana enggak saya mau mere jeruk deui kayaknya jadi kiai itu bener-bener kudu maher furu biaya suyasulil qada sehingga nyana bisa jangan hukuman kara eta bisa nyapaatan kanu bodoh insyaallah di lembur ngambalayah ku ari kiai eueuh hiji lembur eueuh kiaian ku ari mah malah masa lembur loba kiai aya 2 aya 3 malah raribut kiai jeung kiai datang ke ribut kiai kudu mah loba kiai teh tiis di lembur ieu ribut aya mun ngariung aya kiai ieu datang ieu henteu mun ieu datang kiai ieu henteu aya naon si kiai jeung kiai we kos kitu atuh kamu masyarakat cacak-cacak kiai kos kitu enggeus banding diseret teh kiai kos kitu mah rantai bawa ka subur karem cor ulah kena hudang deui atuh kiai da kiai kos kitu urusanana naon masyaallah kudu mah tiis saya kiai teh loba kiai teh tiis kiai jeung kiai malah adi jeung kakak teu nanya adi jeung kakak kiai adi da jeung kakak teu nanya atuh teu kumaha umat nyana bagi kos kitu asal adina datang kakana henteu asal kakana datang adina henteu malah ngomong gas mun kadinya eueuh aing teu kudu undang teu kudu undang mun aing bae itu teu kudu diundang belu aing mah iya tuh kumaha ya enta aing mah kos kitu bae Quran aya di nyana fikih aya di nyana bahkan nyana ge ngaji Ihya Ulumuddin tasawuf tapi nyana teu nanya jeung adi teu kumaha lalakonna masyaallah coba pikir kurang kepinteran aya di nyana ribut aya di nyana eta mah kiai panggoblok-goblokna aglabul kiai eta panggoblok-goblokna kiai eta saja na kiai waktu kudu bejakeun nyaho lah di Cikupaya di Belarajaya ngan di dieu dong di Pasar Kemis Salamet di Pasar Kemis aya ge hiji 2 3 4 5 penyakit hati teh kos kitu ya Allah ya Rezok urang usahakeun memeh paeh supaya rapi ulah aya geura dungka dengki husada hasud kitu isin ge urang batur maka urang benduk aja asal urang we ulah di benduan mah geus barariasa tapi urang ulah sakitu isin ke ketika urang ditimbang amal dihisab aya kos kitu rapi hadir ulah aya komo dikiaikeun diustadkeun mah lamun basi keneh boga kos kitu sok introspeksi di ya Allah awak sia si kunaon kasih eta bendu bae atuh eta sih itu mah loba anu merena sih mah atuh urusan kos kitu ieu urusan kos kitu ge lain naon Bang panas ngan mah boga mobil yang motor kan atuh lah sapira urusan kos ngabonceng mah ngabonceng isin ngan ngomong sorangan edan geura ge introspeksi urang masyaallah dititipan ilmu lain aja bagi bagus bagi takabur nah iyalah penyakit nah beresan gerak supaya rapi nah iya tina sawarehna fardu kifayah hiji al-qiyam biqamatil hujan 2 halil muskilati bintilu bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadis 4 wal furu'i bi hayati rasul qada 5 wal amru bil ma'ruf wallahu a'lam